Lieur aing mah manyar kieu aya mah lain sapi ada. Mantap min. Lieur aing mah gableng hayam ayo we kok sia teh balora hajang darsia aing ge eueuh. Jika kalian tidak punya dispenser di rumah, ini solusinya. Lihatin ya. Lieur aing mah gableng hayam ayo we kok sia teh balora hajang darsia aing ge eueuh. Tarudet aing mah mana di parabu teh. Apa teh ganing. We pencit cak aing lah. Ini dia. Tara. Mantapin. Ganing sate goblok salaki teh ngan mantapin. Sia, aduh male do aing ke usaha ka ditu. Daleh tah geus teu boga. Beas acan cenah. Barora asli teh wadah ayam. Yang aing oge dahar eueuh. Usaha sate nyingkak itu. Aduh. Nyantai, sore-sore bari nongkrong. Seruput kopi. Sedot udud. Da bade nyedot eta mah teh aya. Ieu aing mah gableng salaki teh kehen teh awan. Mantapin kalakuan teh. Sia teh da beuteung mah kudu diisian sangu teh. Sik marabeulah hayam aing mah. Boga hayam antik. Titit ayam teh. Sasarina mah recet ieu teh tapi asa eueuh disadaan. Titit. Buka kana. Ih, tah ayam mah. Titit. Mama. Ya meh teh ageungnya. Mama cing seueur. Engke geus ageung urang pencit. Ya pencit. Cak gadang deui teh ngam hulu sapi. Ayeuna mah hulu ayam heula. Iya. Nah, ayam tadi satu-satu itu kunaon? Aduh, astagfirullahaladzim. Aing, ayam. Aduh, aing mah anjing. Ayam Pamajikan si Mang ganeng gogorowokan wae. Tapi sarua aing ge ganeng kudu pencit. Tapi hadena Mang geus. Mana? Geus kasep tah. Hade jang euy. Beres videona. Mana? Tah, tinggal ngedit heuh. Urang balik heula mah di heula. Sarua urang ge. Dadah. Anjing god. Salaresna ngajalani hirup mah da gampang. Tinggal jalani. Syukuri, nikmati, sedot deui kopi. Kunaon Eko? Ruah riwih wae datang teh. Pae. Aing. Pae teh naon atuh pae? Geus jempe ganeng dia ngopi heula ngopi. Hayang naon atuh? Titit. Pae. Salaki pae. Naon atuh? Teh naon? Titit. Yayam. Hayam. Emang kunaon atuh aing mah? Mah teh dikurbankeun tadina teh ayam teh kedon pae atuh. Atuh ari kitu kumaha ayeuna? Tinggalkeun sieun. Mangkaning tereh kurbannya. Mah teh tadina teh kurban hayam. Nya da moal bisa kurban hayam mah. Nah. Babi bade kurban. Kedah anu sampeana opat. Gitu. Jadi hayam domba. Hayam mah teh biasa ada cokorna 2. Jadi sakur-sakur anu sukuna opat bisa dikurbankeun. Bisa, pokona mah anu sampeana opat. Tah eta tiasa dikurbankeun. Gitu. Muhun kitu. Ari ieu tiasa dikurbankeun. Nya moal biasa kan abi mah sampeana 2. Muhun eta mah. Ieu ngopi heula ayeuna mah. Ieu kopi naon? Muhun kopi
kapal kaprut. Kopi kapal kaprut. Jika Ya. kalian pusing otak, ngopi kapal kaprut. Pami bade sareng rokona ieu. Naon ieu? Si nyangkirut. Sok raosan, makaraos. Alhamdulillah, ayeuna mah Salila-lila ngonten kakak ayeuna aing erek kurban. alhamdulillah ya Allah. Kali komosi ieu tah anu ieu ku aing kurbankeun mah. Cicing sitam ke dikurbankeun maneh sakedeung deui, 4 poe deui. Cicing orang jampean lah heuh. Kadieu huluna. Bim salabim abah kadabra prok jadi bagong. Geus aing sok tah lalebok tah. Tah. Aing rek ulin heula nya. Sok sing saleh. Raosnya. Geus budak we tungtung aing mah ini teh lah rek kali tu. Muhun mangga sok atuh kada Adek hati-hatinya. meuli jang kurban. Aya arek kumaha kopi jeung kudu dibayar. Nya eta mah kumaha kabijaksanaan ti euceuk we. Heuh teh kudu teu boga duit nya. Yang Nuhun geus nya. kaitu. Ayo nuhun cek. Menta we jeung menta ah. Tumpah sekali. Aing gede tinggal gawe ah. Mak, ka mana, Mak? Tidak. Angin ngomong. Kalau mewek. Oh, Gak naon. titit. Titit iya titit. Hah, iya rek titit tah. Naon? Mate pan boga hayam. Terus Heeh. dikukut ti leutik teh pika gede ayeuna teh dikurbankeun ku mate karon paeh hayamna teh. Ari kitu ayeuna hayamna ka mana? Disimpan dina kanang. Terus Ayeuna mah dek meuli ieu, dek meuli gantina. kepan disimpan dina kanang hayam bieu ka mana heula hayam. Hayamna aya dina kanang disarekeun da paeh. Heuh paehna kumaha? Ting da mage teh apa atuh da ujug-ujug huluna we hungkul nolol. Huluna. Alah, geus moal bener eta mah. Wah bener mage dek neangan gegantina. Aya rek neangan gantina. Heeh. Cenah ada hayam mah teh bisa heuh. Ya moal bisa atuh rek dikurbankeun. Hah? Moal bisa atuh hayam mah. Naon atuh Kudu nusukna opat onta mah. Halea sampurna mah ontanya. Heeh, pokona mah. Pokona nusukuna opat. Tan, sama opat. Atuh da mah sugan boga kawawuhan, pokona mah nusukuna opat. Atuh bak kawawuhan ida mah sukuna ge KBG 2, eueuh nu opat. Ih maksud teh boga ieu tukang anu hewan-hewan anu sukuna opat. Oh, Maksud aya teh, mah. Aya. Aya ke diliwilieur. Jing. Hah? Diliwilieur ka ditu Diliwilieur. jalanan teh heueuh. Heeh. Pokona mah bakat Oh, kulieur. diliwiliwil ieu dang. Tak ieu. Liliwil. Kita mah liar hulu. Tara. Ma ya Allah. Jing, mah disirek meuli nu sukuna opat. Heeh. Jang kurban. Heeh. Pokona mah Murah. murah atuh. Menang 15.000, nu 15.000 ya mama teu boga 15 juta mah mun ka ribu-ribu. Aya maksakeun. Anu 15 cak atuh 15.000 Nah, mah. cicing pokoknya mama dek meuli jang kurban sukuna opat anu geus mancing umur huntuna anu geus coplok pokoknya mah dek meuli nu 15.000. Heuh jing atuh ah lila ngomong we mah. Cicing tingali bakal menang mama. Sok ke lamun geus meunang bejangan urang. Oke. Me urang kabagi dagingna. Oke. Huluna. Heeh, huluna. Hayu damnya. Heeh. Kela mah. Padahal mah Hah? emak we kurbankeun ge awakna gede. Da sukuna Bukan dua. bucil. Pan sukuna dua teu bisa. Sering ngoronang jadi opat. Tara. Geus jiga. Mantap men. Berat. Dia mah yakin, dia mah terbesar di dunia. Dia mah sabina saya, geus anjing usia, dia mah berat ya. Aduh, aing, dia mah rudet, aing mah sapina, aku aing kudu dibere heula katup gerak, panas dalam sapina. Ya, Melina, ayo, aing baru temu si dam sugan teh moal hudat kieu mawa sapi teh. Kudu diwadahan ieu mah minjem heula ieu. Minjem heula ieu. Kendaraan heuh kendaraan cek si mangge tadi cenah kudu bawa kendaraan teh berat. Aduh aing. Cang-cangkeun lah ka dieu aing mah katangkal euy. Atunya da teu boga kendaraan cenah da
kudu ditarik senak-anak kendaraan sakur-sakur anu aya rodaan we ah. Ubayarah niangan we aing mah. Tara. Jadi heula. Urang simpen sina dahar heula meh lintuh tapi hade dagingna. Meh kabagi sararea. Alah aing berat ge Allah. Minum meula ka dia. Aduh aing. Haus. Anjir. Cuma ayo kita juga nu capek nya geus di mana? Kunaon mah? Geus mau dijang kurban teh. Geus ya teh nyurungkeun jeung hayang minum teh haus. Geus berat bawana oge dam aing. Yang meuli naon ari emak? Tah pokona mah surprise. Surprise jang idam atau jang masyarakat semua? Yang semua rajang idam atuh. Mana atuh mah urang yang nempo mah? Di ditu jeung bawa ka ditu. Nya ku emak atuh bawana ka dieu. Ayo jam. Naon atuh Ayo ka ditu yeuh dam. Dam di ditu. Heuh buru atuh gancangan leumpangna. Pokona mah surprise ieu mah. Maknya mah. Mana mah? Anjing atuh ieu mah mah. Lain anjing atuh sia teh ieu mah. Naon atuh? Hewan kurban. Banyak kieu mah hewan kurban. Aduh aing nya geus kudu kumaha atuh. Hari ieu teh naon ngaranna? Ieu teh sapi. Manya sapi kieu sapi naon ari ieu? Ieu teh dam. Aduh sapi tikol mah. Nya naon sapi tikol? Tikolong. Aduh, mak. Meni para-para teuing. Parah kumaha atuh dam. Lieur aing mah manya nu kieu teh ieu mah atuh lain sapi. Ya, aduh, ieu teh sapi lima. Ieu tikol. Aduh, aing lah. Ieu teh sapi. Aduh, Gusti Agung. Sapi tikol. Anjing. Aing aduh, anjing si dam. Aduh ya Allah. Aing sia. Lieur lah. Aduh, aing. Aduh, geus dam. Kapal, cok. Cek kapal nih. Nih, mah, kita duit, kapal. Hei. Woo! Woo! Ah, iya mah ada baju dari sini. Minta duit. Kapal. Aing mah minta duit jang kurban. 15.000 we atuhnya. Sedih papa teh ngalawatungku. Aing. Hah? Mantap men heula tuh. Mantap men. Tak bahaya ta. Huncut. Huncut Tak bahaya ta. Kawan teh. Lok. Ka dieu tamaneh heuh. Parkir di dinya. Emak kurban sapi. Wah, sekarang mau kurban si emak. Nan Hasil dari YouTube. Sorry gak panas. TikTok atuh situ ya.